Halo, welcome to my back channel. Perkenalkan, nama saya Oman. Saya akan diwawancarai sama produser saya. Oke. Oke, Oman. Iya, Saya mau tanya kepada Oman, boleh. pernah bekerja apa enggak? Pernah sih. Pernah, cuma gimana ya? Bentar apa? Kerja sebulan 2 bulan udah langsung pulang. Pengalaman kerja Oman pernah kerja di mana aja? Pengalaman saya sampai sekarang ya, sampai bisa pengalaman saya Pas pertama kali kerja dulu di mana? pas pertama kali kerja biasa warung nasi. Warung nasi. Terus, Warung nasi, terus saya belajar dan belajar. Udah saya bisa gitu pengalaman masak. masak bisa. Iya, Oke, baik. Aku boleh tanya lagi enggak? iya boleh. Sehari-hari Oman kalau di kampung ngapain? Sehari-hari biasanya pengangguran. Pengangguran. Kalau selain menganggur, kalau misalkan tidak ada kerjaan, Oman ngapain aja? Juga kerja paling main sama teman itu, nongkrong kemana aja itu. Seperti Pak, itu. kadang-kadang di rumah biasa tidur itu, Terus main Oman HP. ada program jadi jadi YouTuber ini, Oman kayak gimana tanggapan Oman? Ya saya bersyukur alhamdulillah itu. Ada pekerjaan lah sehari-hari itu. Baik. Aku boleh tanya lagi nggak, Oman? Iya boleh. Oman mau punya pacar apa enggak? Mau lah. Mau. Iya. Tapi sekarang punya enggak? Enggak. Nggak punya. Kenapa nggak punya? Gimana ya? Ya Takut nggak tahu tuh. Sebutkan waktu Oman pengalaman pacaran. Mungkin aing ieu sini poran aing mah embung. Sia di poran teh lain ngeun aja teu ngeun di poran mah embung. Nanda coba. Coba deh ada. Oman berapa lama pacaran? Can aya 1 tahun ge aing mah. Paling ge 3 bulan, langsung banyak langsung bikang teh lah ngajak poran-poran embung aing mah. Embung. Pegat bepegatan. Kabogo pepegatan di poran. Beak seksual. Oman, saya tanyakan lagi kepada Oman, sudah berapa lama menjomblo? Dari kecil sampai sekarang saya menjomblo. Liar pula. Oke, baik. Nah. Jadi dari kecil sampai sekarang belum punya pacar. Iya. Untuk body pacar Oman pengen yang seperti kayak gimana? Saya mah nggak mau kayak orang-orang lain ya. Body gimana ya, langsing gitu. Saya mah pengennya bodinya kayak Mbak Kabiri aja gitu. Kabiri dari kepala sampai ke bujur langsing semua, mancis gitu. Kayak Mbak Kabiri itu bagus Mbak Kabiri. Dagingnya banyak. Baik Oman, ceritanya Oman udah nikah. Iya. Pas malam pertamanya mintanya kayak gimana? Mau kayak gimana mintanya? Mintanya, mah pengen seksual gitu. Seksual. Ya orang-orang mah kalau minta ya, mah papa mau pengen gitu. Kalau saya mah enggak. Mah pengen seksual gitu. Oke, baik. Ya. Terus pas malam pertama itu mau gimana dulu? Saya sih maunya gimana ya? Diperongkol dulu. Eta. Geura panyareun ka Bogor. Sama. Eta. Pak saya sobat YouTube meureun geura panyareun ka Bogor burung sampai. Nah, ini mah. Lamun boga ka Bogor teh mesti di poran budak. Saya sih teu di poran gitu, dia mesti yeuh. Awas di poran. Bisa di poran kumanya. Di Pragasa apa pokoknya nama ieu. Sieun aing mah ieu. Si aing mah teu SD. Teu SD sampai ka kuar aing sia mun jomblo budak. Wae aya panyakeun beureum. Sia mah jangan bosan aing. Wae nagara sobat YouTube. Sia. Mudon boga HP ge ieu aya chat di ditu mah. Kicu. Batur tong sore. Di chat ka dieu tuh. Aing mah meuli ka material chat warna pink ngecat mah
cek batur teh mah cenah teh aing mau cenah HP aing aya nu ngechat hasil aing teh naon chatnya cek aing teh chat teh ceng anu di material ju aing lumpat ke material meuli chat gitu orang kan chat chattingan orenganan lain chat ieu teh ya tembok cek aing sing seurikeun atuh chat ieu nya nya oh endak chat teh zaman kuari mah nya aya chat aya inbox kumanya tinggal atuh loba ngaran inbox ke meureun ulah chat bah ame nyaho ge talipon baheula teh mah talipon teh ha talipon baheula teh geura cenah ieu cenah nyata talipon cenah talipon kuari mah geus telepon ayang-ayangan cen ayang-ayangan cek ayang-ayangan ngadenge kekalayangan teh sugan teh kekalayangan ngadenge batur teh mah cenah masih ngomong ayang-ayangan cek ayang-ayangan budak pan aing pernah ka Jakarta gawe aya gedung tinggi haju aing sama nilai gedung tinggi pura-pura atuh kieu kitu teh pura-pura atuh orang mah mata mah ningkeleng bae kana gedung tinggi pura-pura atuh pan kieu orang mah pikir mah nilai gedung tinggi pan aing masa ke nilai gedung tinggi pan bising isin teh nya isin pokona aing pura-pura kieu bae atuh orang kan aing mata mah nilai gedung tinggi aya nya kitunya orang aya alasan kitu hayu aing masih ya eta pan aing pernah nganjang kana bikang pernah ngajak aing kana bikang lawangna teh dikuncian aing pura-pura unggah teh kan amben aing tuk hai si aing teh tegera ngabuka sakali aing tuk hai dibuka hai si aing teh kitu ajebutnya aing ka dieu cenah asu-asu sang bawa apa bae teh bikang teh ya beh si aing kumaha aing asupna ge teh ragu-ragu jak ngomong bikang teh kumaha bikang teh hai hor abab nyaho bae kos ieu teh nanti kos bebek jago hamu aya hahaha kos kitu ya aing balik deui bah embung ci aing geus teu kuat aing bikang bau abab aya kitunya orang aya hiji orangnya bikang bau abab gitu geus teu kuat aing balik bah mimpiung aing balik ababna abab ieu teh bau kerupuk bae pokona kutnya bae ka kerupuk wow abab geus teu kuat aing kumaha kana balik bae mimpi yuk nya geus meuli ieu aya es bonbon sia geus meuli es bonbon sia geus meuli cangro sukro beuh balik deui aya dipastikan cik ditanya cik mana kunaon balik deui embung bu abab cik kitu ngehor-hor ababna kos abab bebek kitu balik aing mimpi kitu aing tadawang aing sial kan kitu balik cuma 2 kalian aing ngajang teh aing teu diasupkeun ngagoler bae diamben sorangan bae aja teu diasupkeun ka mana bikang gitu orang bikang mah eueuh sing diajangan ku aing kabur ka mana buah kabur mah kana copong rentang kaburna pernah aing diasupkeun deui eta diasupkeun mana loba dadahareun model cau beuleum-beuleumeuan bae lah si aing teh endah loba beuleum cai teh aing pan ngomong ka mah bikang ngomong cai teh endah mak boga beuleumeuan heuh cenah beuleumeuan loba cedang deur cau coba asup beak dadahareun batu cau kulub dangdeur sepan sente beak we dia kan misalnya ngajak sok abeakeun dadahareun batu kitu ngeubeukkeun beuteung we pokona lumayan kudu ieu beak juga balik ka aing bentet beuteung kos ngangon bening teh bening jedak jeduk mantap tuh gula aing dah mantap ngalagun age mah jedak jeduk jedak saraga naik sadak sama petai awas coplok kuku dari saraga jedak jeduk ya mantap dak kudu aing sebab dak aduh jedak jeduk batur teh mah nonton jedak jeduk huluna ba sambil dipantong-pantong aing mah kalieur cik aing paribasa cenah paribasa paribasa mah ieu laguna lagu jedak jeduk huluna kok dipantong-pantongkeun sama nu aya da ayan cik aing sama dipantong ulah mikir jedak jeduk aing nyorang nurutan batur ngalagu jedak jeduk tukang dipantong-pantongkeun huluna kok muriang aing 2 poe lieu dijeksi aing siang dijeksi aing
Wayah nak tempe deui. Wayah nak dengan sapopo isuk-isuk kangkung, berang jengkol, penting tunduh. Pan berang-berang lah kangkung jadi kepentingan tunduh gitu. Ngalah aja isuk-isuk ngakan genjar jadi datang ke berang leles kos genjar datang kepentingan kangkung deui gitu. Jadi datang ke berang kamu malam mabok kadeng. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, anjay. Thank you.